jajan sak kue jeung odading ningali teh video menit ajak-ajak abu muter-muter di Batagor. Aja ge mengasari gitu di payun. Naon? Eta makanan anu bangsa baso, seblak. Maka hari itu mama oge memang bikin kan seblak. Gitu. Lainnya teh sak kue jeung odading. Eta abu. Tang gitu, mama ngamuk semut jeding. Bahaya ya. Mama bener teu nafsu na kacil dari semut jeding. Itu bisa di mana? Iya, teman gitu abah teh. Cek Kumaha bu? Ya naon bu? kamari nya ieu mah ya. Kumaha tah? Maman teh Kunaon? jajan sak kue jeung odading teu ngajak-ngajak. Oh. Nge-vlog we sorangan. Aya abu muter-muter nangan Batagor eta eueuh. Jadi teu merenya. Kamere. Kalau cek geus henteu. Teu. Kita kalakuan mama teh juga kitu tah. Ega bener. Jajan odading sorangan. Naon sorangan? Emang dia kamu sama kita. Ieu mah antep. Kayak oge da modaya nama pasti hadir. Hadir pasti. Aya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa? Aduh, isin ya. Siga anu aya nu nyarioskeun saya itu tuh tadi teh. Aya aman. Jadi teh asa panas gitu euy. Aya. Ya teh nanya. Bu tadi ngomong kabuna ngomong ngambul, intinya si jangan wane wae ka saya teh. Teu teu. Aduh. Asli. Aing boga adi. Jadi abul mah. Awe mah mau lagi. Aya Nya naon sama? sange. Itu licik sieun teh jemput ka awewe. Sama mana ya naon? Iya, kayak awewe teh sok pera ngalawan. Sok preman panjang ngalawan awewe. Kayak gitu Kang Mama. Kumaha teu? Kayak gitu. Abul teh udah bager. Kayak yang digalakan. Kayak digalakan dulu Kang Mama. Mohon Namun atuh. Kang Mama galak wae dijewer. Ulah kebetul tuh udah saya teh kasep keneh hayang nangan nu geulis ieu teh. Pokoknya ulah galak ka Abul, ka sawe ulah galak. Lamun galak wae direnos mama. Ayo nama kieu we. Ajakan kaca kue yang kamari. Jadi nu duaan teh ngaributkeun teh hayang ningali tempat cakuena. Heeh, atuh makan mangga cakuena. Sorangan wae Ningali di nu eta nya videona ciga nu enak eta makan cakwe. Ya pasti lah tuh. Makanya saya jauh-jauh ini kali itu teh cek batur nanggeuna daripada cakwe ngomong acau gitu. Ya aduh kan itu ajaknya. Heeh. Ai kitu mah hayu atuh. Ayeuna Siap. Ayo. Orang telepon Coba lah, carikan Ci. mau di jewer lamun Kang Mama da bager. Halo. Eta mah gelas. Oh, gelas. HP Punten ya, Abu. Iya, apa eta? Sudah buka ayeuna. Sok telepon heula. Oh, Assalamualaikum. Buka teh, poe ya. Atuh saya langsung meluncur ya jeung barudak. Ngarampok ka saya pada teh diajak nah. Oh, eta ningali video di Facebook saya asupkeun aduh ini dia nu dua. Ini hiji lalaki sama nu awewe urang disebutkeun itu dia teh. Sekarang koe tuh kabul teh. Kan ditunjuk awewe mah kieu sia awewe mah sok tarik-tarik na lalaki, wanita lalaki. Da awewe mah eleh. Dan pokoknya mah ini saya kedeng deh OTW kalinya nya. Dagoan. Siap. Assalamualaikum. Bisa kan? Kumaha? Bisa cenah ayo lah. Ayo. Daripada di Parunung. Yuk deh, bebe ya wae kan mau tinggal Ngali cek. Nah, ayo. Awek awewe mah itu resepnya apa? ayo. Ayo Bul, Ayo. Anak. penasaran ya memang yang
Wah, ketinggalan lah. Tinggal lah. Aku beli gitu. Nanti banyak. Berapa? Berarti si Amaman tuh nggak bohongnya. Aduh, ya, cekali deh. Nah, ya, aduh, nyekurangnya. Itu mau 100.000 buat orang. Kamu dari? Ya Allah, hampura. Bawa era kan ini bawa. Sapuji, iya tak puji mah iya tak nunda. Serius, kumat dewa ya jadi. Tak. Tong era ke saya tuh ya kan. Sakwe dan oda di Pakujang enak rasanya. Ya, nunggu enak. Lain 100.000. Yo, 1.000. Seribuan aya. Kurang ngeri ya. Ya. Kurangnya di sini kan saya mau aja tabung, balik bina bingung dia. Oke, tinggalin Makan oda di Pakujang, pokoknya Ada beser. Aduh. Pokoknya mah cak kue Mang Ujang mah enak. Jadi naon? Kamu bahasa eta kan penyibatan batin leugitnya. tetap kue Pakujang harus melestarikan keberadaannya. Nya tuh. Komo ieu teh di Sindang Parainya. Pokoknya mah patokan teh caket di Indomaret. Cara out lah sopir. Penyibatan batin deui ibu itu. Enak ya. Mang, sama Cakwa, sepen lah. Mang Ujang Sepen. bikin penyumbatan batinku hilang akibat rindukan anengku. Kan? Banyak makan cakwe ini. Lega, hilang penyumbatan batin. Enak teh atuh kahebatan adonan cakwe Mang Ujang. Mantap. Emang lagi bisa nih. Ora. Muka mah ora. Atau karena sinar parainya. Sinar parai gitu. Caket di Indomaret tuh pokoknya mah lah. Pokoknya mah itu. Maksud gue, sakwe oda di Pakujang. Dari calap 1.000. Matang-matang budak tuluy mah. Isin cuy, isin. Tuh. Abi teh beli kopi heulanya. Ayo cek. Lumayan nih.
damainya atuh pasti atuh nikmat. Nuhunnya aman pas di tanah kaca karena Mang Ujang gitu tuh rawas gini kan. Tadi ngomong ke urang ayeuna nuhun. Aduh. Aduh, Cek tinggalin gerace. Nah, itu dah. Eh? Kayak awewe terus gitu aja. Atuh dah tadi mau ngomongkeun si Mama teh ngajak Abi gitu. Ayeuna nuhun. Tapi ngeunah. Teu jembatan batin deui kan. Nu penting mah tos aya. Wah, disergap deui ayeuna mah. Jadi mau jembatan batin. Tuh nanti. Tos damang aya ieu. Hah? Aya odading sareng cakwe Mang Ujang. Asik. Pokoknya mah cek Mang Ujang enak pisan. Mantap pisannya. Coba. Pokoknya buat warga Koplak nu tak ceker itu teh insya Allahnya rencana ke sana lah. Jadi penyumbatan batin tuh Hilang ya. Ya. Dan hati yang terpenjara dan meronta-ronta jadi tidak ada sekarang tuh ya. Itu bahasa penyumbatan batin hanya ada di warga Koplak loh. Oke. Udah coneh juga jadi hilang. Oh, iya. Karena sudah memakan cakwe odading Mang Ujang. Terima kasih Mang Ujang. Ayo, dah. Kacang hijau. Kacang hijau.